Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak sadayana, kumaha kabarna? Mudah-mudahan aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin. Patepang deui sareng Bu Guru dina pangajaran bahasa Sunda. Selamat pagi anak-anak Bu Guru semua. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Berjumpa kembali dengan Bu Guru dalam pelajaran bahasa Sunda. Sate acan ngawitan diajar, hayu urang sasarengan maca doa. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dina denget ieu Bu Guru bade ngadugikeun dua materi. Nu kahiji ngucapkeun kecap jeung kalimah, nu kadua ngabedakeun sorah huruf. Mangga didangukeun. Pada kesempatan ini Bu Guru akan menyampaikan dua materi. Yang pertama, cara mengucapkan kata dan kalimat. Yang kedua, membedakan bunyi huruf. Silahkan disimak. Materi nu kahiji nyaeta ngucapkeun kecap jeung kalimah. Materi yang pertama adalah mengucapkan kata dan kalimat. Hiji, kawih, ngawih, Agus ngawih. 1. Nyanyi, menyanyi, Agus menyanyi. 2. Pelak, melak, Evi melak kembang. 2. Tanam, menanam, Evi menanam bunga. 3. Aos, ngaos, Ratih ngaos Quran. 3. Baca, membaca, Ratih membaca Quran. 4. Tajong, najong, Nana najong bal. 4. Tendang, menendang, Nana menendang bola. 5. Bilang, milang, Agus diajar milang. 5. Hitung, menghitung, Agus belajar menghitung. 6. Cebor, nyebor, Evi nyebor kembang. 6. Siram, menyiram, Evi menyiram bunga. 7. Usep, ngusep, Fadil ngusep di balong. 7. Pancing, memancing, Fadil memancing di kolam. 8. Tapi, napi, Mamah napi beas. 8. Tampi, menampi, Mama menampi beras. 8. Peser, meser, Yuni meser buku. 9. Beli, membeli, Yuni membeli buku. 10. Lap, ngelap, Agus ngelap meja. 10. Lap, mengelap, Agus mengelap meja. Materi nu kadua nyaeta ngabedakeun sorah huruf. Materi yang kedua adalah membedakan bunyi huruf. Huruf E jeung E. Huruf E dan E. Contoh. Peda, keran, pedit. E. Sate, kecap, beja. E. Berat, ceuli, beli. Alhamdulillah materi dinten ayeuna parantos rengse. Mugia barudak sadayana tiasa paham kana materi nutos didugikeun ku ibu. Hapunten sabudaya kalepatan, hatur nuhun. Alhamdulillah materi pada hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan anak-anak semua bisa memahami materi yang sudah Bu Guru sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.